Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna dararamang anak-anak ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana dararamang. Patepang deui sareng ibu dina pangajaran pangrumat basa Sunda. C. Panggelar basa. Hiji, ngalarapkeun kecap kana kalimah atau menerapkan kata pada kalimat. Titenan contoh kalimah ieu dihandap. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. A. Ti loteng imah aya jelema ngagorowok atau di atas rumah ada orang berteriak. B. Nu ngarariung pating gorowok atau yang berkumpul saling berteriak. C. Aya budak gogorowokan atau ada anak berteriak. D. Kunaon jelema teh ngan garawak gorowok wae? Kenapa orang itu teriak-teriak saja? E. Ti kajauhan budak digorowokeun sangkan nyamperkeun. Dari kejauhan anak itu diteriaki supaya menghampiri. Pancen hidup atau tugas kalian, lengkepan kalimah ieu dihandap ku kecap-kecap nuges disadiakeun atau lengkapi kalimat di bawah ini oleh kata-kata yang sudah disediakan. Nomor hiji, di perpustakaan mah rea buku bacaan. Jadi di perpustakaan banyak buku bacaan. Nomor dua, ari jadi budak sakola mah kudu daek babacaan. Jadi kalau jadi anak sekolah harus mau baca-baca. Nomor tiga, Dewi keur titik-titik pituduh nginum ubar kanini. Jawabana mang macakeun. 4. Kuring keur bucu baca buku bahasa Sunda di kamar. Nomor 5. Neng cing pangmacakeun surat geus kurang kabaca ku Aki. Nomor genep, Kang Ajat keur macaan majalah rek neangan sajak Sunda. Nomor 7, samemeh indit ka sakola kuring dipangmacakeun heula carita ku emak. Nomor 8, basa teu damang Aki mang macakeun surat Yasin ka mamah. Nomor 9, koran Sunda keur dibaca ku bapa. Nomor 10, lamun hayang kapanggih sajakna koran teh dibacaan hiji-hiji. 2. Deklamasi. Naon eta deklamasi? Deklamasi teh midangkeun sajak ditalar hareupeun umum make pepeta jeung wirahma. Atau deklamasi yaitu menampilkan sajak yang dihafal di depan umum menggunakan ekspresi dan irama. Tangtu beda jeung maca sajak. Ari maca sajak mah dipidangkeunana make teks sajak anu dibaca. Jadi berbeda dengan membaca sajak. Kalau membaca sajak ditampilkannya menggunakan teks sajak yang akan dibaca. Ieu dihandap aya sajak pek ku hidep apalkeun. Geus kitu deklamasikeun di hareupeun kelas. Giliran ka hareup saurang-saurang. Jadi di samping ada sajak, silakan oleh kalian hafalkan. Setelah itu deklamasikan di depan kelas masing-masing. Berhubung kita sedang BDR, jadi cukup dibaca saja sajaknya yang berjudul Sawarga Nu Ngemploh. Sangkan hidup gampang nyaritakeun eusi sajak di luhur, aya sababaraha kecap anu perlu diterangkeun. Jadi supaya kalian mudah menceritakan isi sajak di atas, ada beberapa kata yang perlu diterangkan. Silahkan dilihat yang ada di dalam kotak. Nu kahiji nyaeta lamping, bagian gunung atawa pasir antara puncak jeung tutuganana, yaitu bagian gunung atau bukit antara puncak dan kaki gunung. Nu kadua dengdeng nyaeta caah ngadadak lantaran hujan tigirang, yaitu banjir mendadak dikarenakan hujan dari hilir. Nu katilu dengdeng nyaeta angger atau tetap. Nu kaopat nyamuni nyaeta nyumput atau bersembunyi. Nu kalima tingtrim nyaeta jongjon atanapi tiih ceuli herang mata atau santai dan bisa juga disebut nyaman. Nu kagenep nyaeta ngajanggelek ngawujud raga badagna atau berwujud. Salajengna kanceuh nyaeta karasa deui atau kambuh, maridang nyaeta darangdan,
Nu terakhir nyaeta diterebkeun atanapi diteleumkeun atau ditenggelamkan. 3. Ngajawab pananya atau menjawab pertanyaan. Halaman 76. Sangkan hidup leuwih paham kana eusi sajak di luhur, jawab pananya ieu di handap. Jadi supaya kalian lebih paham terhadap isi sajak di atas, jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, naon tema sajak nu dibaca ku hidup teh? Apa tema sajak yang dibaca oleh kalian? Jawabanna sawarga nu ngemplo. Nomor 2, kumaha perasaan hidup saenggeus maca sajak di luhur? Bagaimana perasaan kalian setelah membaca sajak di atas? Jawabanna tentrem atau tentram. Nu katilu, nyaritakeun naon sajak di luhur? Jawabanna kaayaan di lembur. Nomor 4, naon nu ngajentreng peuting teh? Jawabanna kacapi. Nomor 5, naon amanatna tina sajak di luhur? Apa amanat sajak di atas? Nyaeta jawabanna kahirupan di lembur nu tentrem ayem, yaitu kehidupan di kampung yang tentram. Nu kaopat, maham eusi sajak atau memahami isi sajak. Berhubung pertanyaannya tidak sesuai dengan sajak, jadi tidak usah dijawab atau tidak usah dikerjakan ya. Nomor 5, nyaritakeun deui atau menceritakan kembali. Jadi setelah kalian mendeklamasikan saja, kalian diminta untuk menceritakan kembali isi sajak tersebut. Jadi di sini tidak usah dikerjakan. Nu kagenep nyaeta ngarang sajak atau membuat sajak atau mengarang sajak. Ayeuna hidup diajar ngarang sajak, tangtu hese dan can biasa. Jadi di sini kalian akan belajar mengarang sajak, tentu sulit dan belum terbiasa. Namanya juga belajar, jadi silakan kita lihat contohnya terlebih dahulu. Di dia diambil ti kata sobat atau diambil dari kata sahabat atau sobat. Kemudian dijelaskan sobat S, sakur jalma nu deukeut jeung urang. O, olahan jiwa binarung raga nu harmonis. B, babarengan hirup sakanyeri sakabungah. A, ayana dina kahirupan ngahwalkeun sumanget. T, tatali batin teu weleh nganteng. Sakitu wae pelajaran ti Ibu dinten ayeuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.